Hei, Lila apa tuh itu? Cicing lah atuh ya. Teteh, nih punya aku di samping kuat, gede. kuat gede. Bisa tahan lama nggak? Nyuk, asian ulun naon? Anjing geus. Wah, bidadari sia mana di desa urang aya nu kitu geuning. Padahal aing karek hafal. Ngira datang nu kitu nanya. Ya, euy. Eta di belah mana eta tadi? Hah? Ya, apa lama teh ditu? Sep, eta bagian aing tuh Nyuk. Oh, bagian aing. Jeung Mana? sia mah teu pantos menjadi kokolor kitu. Daripada jadi mana teh? Dulu aing atuh sia mah Elvis deuleu. Bawa 3 LP selfie naon? Aing mah leuwih berani ngagoda nu kitu mah mana naon kekuatanna anjir. Aing mana naon ya buke riwig. Nah, aing mah style deuleu sia mah tuh sendal Pinocchio, celana cut bray, di badi dasi aing Yo, maneh. di dasi heueuh gawe hantu sia teh lah. Aing heula pokona nama eta mah jatah aing. Naon Yo sia teh? kunyuk. Yo, ngelehan atuh ka nu ngora teh. Jin. Beakeun kudu kolot. Jin. Ku gunung ora kudu ngajedog nu kolot heula sia mah. Nu kolot teh atuh cicing ngelehan tuh ka budak. Itu mah pantas kena jang aing saling sia mah. Ngirik aing heula. Atuh kunyuk sia. Awas sia Yosep. Sia Yosep kada monyet teh sia. Aing heula. Aing heula. Ih, kunyuk. Udah ongkos cek aing ge. Halah. Ngirik aing heula. Sia mah kunyuk ka teu aing ge kalau ka hayu we badami teu pugu sia mah. Ada sorangan tuh ge Sep. ngeliatin mah. Tereh pisan lain jurig euy. Naon tah? Tapi aku jurig di berang mah. Ci kapan sia mah? Hah? Aing mah kakaranem ku eta nu geulis kitu mah. Pasti aing ge sarua karek nempong, ka mana leosnya. Kemana ngaleosnya di bawah pirang anjir. Ieu mah mata betahnya. Moronyoy we. Moronyo ieu. Hah? Pokona nama aing heula memang maneh. Heula. Embung anjir. Di mana-mana kolot mah ngasaan sasaurut budak. Di mana-mana ge budak mengelehan ka kolot sia teh kunyuk. Ayo ngelehan ka kolot lah. Ji. Yosep Ekstraja. Kunyuk. Naon? Aing heula. Aing heula tuh, budak heula. We kolot lah. Geus ayeuna mah daripada cekcok ke cuang tayangan we heula awena eta bisi awe jadi-jadian sia mah. Neangan ka mana? Jarang-jarang kapan di lembur urang mah aya bidadari jiga kitu mah. Buat cuang tayangan buat. Nah hadapan batu kan. Geus sia ka ditu aing ka dia tuh. Kampung aing ka dia. Geus bareng atuh sama gua tuh. Aduh. Abe mana nya euy? Mana sih? Sep. Yo, betnya ya bidadari ek ngising sia mah. Ya sarua bae atuh bidadari ge sia mah ciptaan. Yo, Sep. Lamun nu geulis kitu bidadari ngodolna bau moal. Nyaho atuh sampeurkeun nget. Erek diambuan ku sia kitu. Kumana apa? Yo, aing mah mending keneh ku aing hungkul maneh mah cicing di dieu. Ya kalau ini kena ku budak atuh. Yo, erek dicek heula eta we bener atau lain. Yo, erek ku ngecek na. Kolot make padeuri. Bersaing sia jeung aing secara sehat. Oh. Sok kuat ini. Ketika saya berbagi, Hei, mana tadi? Eta tadi tas saya monyet. hei, Tadi teh. ngapain ngikutin saya? Teh, ai teh orang mana? Orang sini lah. Atuh karek ningal teh. Ya dong, aku kan dari kota. Ngapain sih? Pantesan menit cantik begini atuh. Teh, boleh kenalan tuh ya teh? Kenalan. Nggak level deh ah. Aji ceun cek aing serangan mah. Atos ya mah. Cik sok maneh. Kunyuk. Teh, ai namina saha teh? Pengen tahu jawabannya? Sama juga. No, nggak level. Hihihi. Nggak level tak kunyuk dengekeun.
Sama ya aing ya jurus kedua cicing geura aing kolot heula mana mah cicing Kolot itu benang dah. cicing atuh teteh cantik teh pengen tahu tipe teteh teh kayak gimana atuh ke cowok teh Pengen tahu tipeku yang kuat. aduh tuh nyacek aing punyuk Yosep nu penting mah kuat sia mah Ya, ternyata gede itu. Wan tanya serius nah teh di samping kuat harus gede nggak Ya iyalah harus gede juga. oh kuat gede Tanyakeun. Lila apa tuh itu? cicing lah atuh ya teteh nih punya aku di samping kuat gede Kuat, gede. Bisa tahan lama nggak? tuh Yosep cek anjek kunyuk nya Aing sorangan kuat lila tuh, no aing lila. Kuat mereka subuh ge. kuat no aing ge ya Percaya aing mah. sajaran ya kuat gede tahan lama manusia eta kriteria nepi teu anjing segede buak teh Anjing. buak mah gede ke anakna piit eta mah anjing Cih, atuh uang ngecek ayeuna. cicing teh kriteria teteh aya di abis sadaya teh kuat gede tahan lama deh Waduh teh si eta mah lah. Kakarekeun pokoke geus ripuheun. cicing heula atuh Hei, pikirannya jadi mesin begitu. Dengar, maksudnya kuat fisik sama mentalnya. Gede penghasilannya, duitnya, pulusnya. Ketiga durasi, sampai 7 turunan kagak itu warisan, duit. kunyuk Yosep iya mah lain kudu kuat si Imin iya mah kudu kuat iman jeung nu kieu mas ya mah Lain kuat iman deui atuh kudu kuat nu kieu ye. heueuh Maneh boga teu? pugu aing nu kitu mah eueuh lamun si Imin mah wedel aing mah Bisa aing geus ujang wedal. kumaha tuh ieu nya kudu dudukun anjing kudu beungar heula ieu kan ku kieu mah Ngatung ke cang eta we tuh. ampun teuing Cang proyek teh lah tuh ya. heueuh teh Tuh, teh. Udah lah, ke toilet dulu. Intinya mah, bukan level gua. Sana pergi. rungit Sep rungit Mah ieu ka mana? ribut ayo Kana anjing udah cedok mana ganeng eta ganeng eta bangus na anjing bangus eta biuk sama biuk putih jangan putih Kana kan bangke aing mah. cicing heula geura yo ingat atuh Yosep Cuma dibunuh teuing bener. Renor om teh kitu diwik lah. cicing sama damai keur kieu mah lumayan heula lembang Yosep Buka aja na yeuh. oh pisan tadi aing telepon di aing mah itu sebenarnya atuh pemandangan sih mah Telepon gandengkeun wujud lah. Tukang bisa aing telepon di mana Pandoro yang bayar aing kerjaan si kunyuk Yosep ye kena kapol kapan aing keur usaha ieu heula ye geus heula geura aing perlu heula ayeuna mah ye penting pisan yang si Yosep ye piduiteun cicing ampun tiga oke ditelepon deui kaok pisan aing menang kapungan deui aing liur kitu teh si kunyuk Yosep ka mana aing sorangan ieu mah selen mun si Bagong mah luasa aing kieu mah mumpung si Yosep eueuh si kunyuk Yosep juga nah hayang ngising si kunyuk mah dasok itu bari modal ngan kesempatan aing ye sorangan ieu mah ya si cantik ku aing sampeurkeun we lah moal naon ieu ku sorangan mah aya naon mah ku aing seuneukal ku dinya tah si teteh geulis kitu nih gila-gila teh mah baiklah tong baik siapa yang kena tehet? aing kan ieu mah terus ini ku
teh. Kapan tadi mah geulis. Geuning ane jadi sandai karakieu aing mah. Ayo Yosep ka mana deui kunyuk? Hah, aing apes ya mah. Anjay.